Assalamualaikum baraya. Kadang-kadang mah bingung kedang ngadamel konten naonnya, video naonnya. Kalaresan murang kali sareng pun bojo hoyong tuang sareng lauk jair anu aralit bade raos cenah. Jadi we aya ide kanggo ngadamel konten ieu teh ngalana laukna sabari micenan jukut baraya. Mumpung turun kas balong. Sok kadang mah hoream nyabutan jukut teh tah kalaresan laukna teh nya we aralit nuju marejeuna baraya. Bari pun bojo hoyong ngeunage lauk aralit hek dibetok cenah. Uyuhan baraya ieu teh balong dipelakan jarang ari dialami neung komo da ari jair mah tereh ka anak-anak. Tadi namah kusim kuring teh tos ditawisan pun bojo teh bilih palai lauk bawal. Mung pun bojo hoyong jair cenah komo sabari dituangna sareng sambel goang. Kalaresan di balongna teh mun aya jair sareng lauk bawal. Ngalana oge ieu teh jeung hararese abong laukna saalit. Singkat carita sim kuring langsung meresihan laukna kumargi bade enggal digoreng. Jaba murang kali tos naroskeun wae. Papa enggal abi lapar, komo anu alit mah baraya paribahasa lapar-lapar we. Meuni hariwang siga anu teu dipasihan tuang. Ieu teh bari laukna teu daek cicing, abong-abong bari dirusuh ku murang kali. Hek pantes baraya tos digoreng teh murang kalih mah paribahasa engke we sakedap deui mamna. Tah kitu ari murang kalih mah teu cara keur hoyongna mamaksa di atos aya mah jiga nu alim. Dasar murang kalih kapungkur ge pastina sim kuring kitu kanu janten sepuh.